iya bokmen lah tadi sadak wah sadak dia rusak itu tuh iya nak juga rusak deh elih aduh getek anjing rusak ini ya wah tapi eleh alah ini barengnya tuh wah gagah si onte mihelaan dewek tara biasana kenal onte wah naon dikorekan gitu naon eta rusak itu nyeta tadi sadak wae itu geus diomean di kitu kieu anger we sepi tadi sadak nu dikorekan mah tulen eta ceuli asli bulu hayam dipegang ngorekan genset eta mah tuh eueuh crosslet teu crosslet ieu mah bener alus ya alus ya teh sorana eueuh dasar torek sepi ieu mah iya ceuli korek kulingis kinyum ka Mang Entang nih makanya kieu dikorekan make jeung bahasa Inggris segala rupa alah bahasa Inggris alus kieu sih eta mah sorana disangka bingung tau ka dioperkeun dangdut aduh genah geus alus dah modar ya makan tak iya yaan ieu genah modar disanghayaan dangdut anjing kopi beak mah nu ayaan mah teh ya tulungan urang kalau kolok sama dewek tulungan gulungan gulungan emang kasur di gulungan aing teh dengekeun dewek hayang beunghar pusing teu boga duit wae kumaha carana cik kalau pelongok ngomong naon aduh pakai iya sih tes Allah naon nih tarik teuing ngomong teh atuh kumaha pakai tulungan tulungan naon tulungan naon urang teh yang beunghar anteur ka dukun sukun lain sukun dukun teh sukun atuh ngono sukun mah digoreng di naon disebut teh di skripsi gitu lu ngerekes skripsi crispy lain skripsi geus kieu we lah tarik teuing ngomong teh kudu ka dieu wae sia teh ngomongna urang anteur ka dukun aya dukun hade teu aing hayang beunghar aral sangsara wae aya cerah Subah Goong di mana teh di daerah naon nya Kampung Guludug Subah Goong ngaranna teh Kampung Guludug jelemana sasa Guludug kabeh urang teh ieu mah aslina hayu bisa arek ke dianteur hayu tapi kade Pak Lurah tong nyahoun euy wah ini dukun beunghar sukun poe ayeuna ieu kitu can menang pasen aduh
kemana wayang habis ini Sampurasun. sudah suara ayah tumak tamu cu ada ayah naon Ya. aman Damang bah. iya mangga dalam hari cu Sok teh. kan cik ayah naon kersa naon ini kan hidup teh ayah naon Iya bah. Abdi teh ara bah sangsara wae. Hayang beunghar bah hayang loba duit bah. aduh ayang beunghar Nya bah. abah ge ayah nggak duit deh Kapan abah mah geus beunghar eta batu ali ge. oh pamere segini paheula Baju digemok si abah bakat ku beunghar. iya mah pamere oke Lampul dicabok. Kemok. Sia masuk ka mana wae. Kemok. Heuh gemok kitu bah. Minta pitulungna we ti abah. Si abah kan kasohor abah teh wah jampe pamakena teh cenah. Kasohor abah goong teh kitu nya. Leutik. Ngomong atuh teh. Alah, paham ditarik-tarik teuing atuh ngobrol teh lalau. geus aya naon deui teh kumaha jadi nak duitna Nah gitu bah intina mah hayang beunghar bah. Cik. Ku abah lah pangjampeankeun abdi duaannya hayang narek pangkat. Jadi Kapolda bah. Kapolda Itu mah mawarana. Polda. wasta teh saha Wasta abdi komandan dari bah. hari ieu Si Onte, si Torek bah. Onte karena teh si Torek. antosan ya antosan Jampean urang. tosan heula ya sakedak Siap bah, siap. antosan Hadap sakedap sakedap. si Mai si Mamau mau datang aing lompat dasieun ju ya raga anta bangsa tembok anu ngadapok randa kolot randang orang anta tembok anu ngadapok oh sakilo anu barang pamage Jampean teh segala disebut tuh seno, aku, kilo. Kayaknya di mana? Tukunya. Iya. Keun. Pura ini si Kanaga. Nah, tadi aing ngomong gitu. Enggak. aduh yang untuk aki joplok cik aya nu ningali Oh iya Ki. Jeung bubur sagala tuh aki mah jadi untung coplok. Asup lupa pisan. Agak murang kebetulan. Wario. Pakai untuk pulsa ya palsu gitu si aki. Aduh. Paku Ki sekalian boga huntut teh da murag deui kamu. cik kurang ningali juga Nyaki. wetan pilih wuri wetan anu kayak juga kapangi Yakni kapangi beunghar urang.
ujang teh. Nyandung. Enteng kudu nyalung mah bereneng ge. Nyandung setenya. Ya. Jik ayeuna mah yakin ngajak itu. Dikali deui. Kudu nyandung. Nyalung. Ih, Bos. nyandung. Gitu ki syaratnya eta bungkul ki. Eta. Nya tuh ki. Ulah lila teuing. Nya ki ayeuna langsung abdi ka bumi ya. Bade milarian. Pra. Sampeun. Pra. Ya. Pra. Ki, ieu mah sapeser ki. Sapeser. Aki mah beda di dieu mah. Kumaha kitu ki? Tinggal arifna. Oh, nya. Nya tuh ki. Bangga. Nah, kitu ki. Oh, ieu mah Sangit. Nyok. Ya, ki ya. oh, Oh, nya ki. masuk ke jang. Ayang sulan kene. Ayang sulan. Ayang sulan kene. Nya ki atuh. Ulangan. Ih, Ajangnya. ki ya. Berapa? Kumurason ki. Kurang mah heran. Nah, dukun teh kalau ditanya nyandung aing mah hayang beunghar teh. Gampang bereneng kita nyalung atuh tinggal kikituan atuh. Nyalung deh nyandung. Dua. Angkung calung. Alah, sama aja lah ini tah. Iya, hayang beunghar kali teh tah nyandung. Hiji we ge balik. Running back. Anjir, itu dukun. Kenapa? Ada. Ada. Oh, itu bro. Modon molor. Iya teh. Tadi itu cek di titah nyalung. Titah nyalung. Mang entis bogaan salung mah jika nama. Ah, kamang entis ya mah. Molor ya, Pak. Tak dengan Mang Entis. Oh itu foto seksi gitu, Sampurasun. Rampes, Lain ngarompes, rampes. nya rampes. Aya naon? Iya teh. Kan abdi teh posisinya gitu terus amengan di ditu di piwaran cenah diajar calung. Calung, Calung. Lain nyandung, calung. Pan mengetis teh. eta geura. Tukang calung baheulana lin. Nya, Nah, gue jadi ditanya, nyandung kumaha misal wajar gitu. gusti ini. Calung. Lain nyandung. Oh, ieu namanya. Calung. Calung. Alah namu tarik-tarik teuing. Laun. Kumaha. Calung. Eta calung. Dititah nyalung ieu teh cenah mah bisa beunghar. Tah ieu teh rek ka Mang Entis hayang diajar. Gitu. Nah, jadi bingungnya. Nah, bet ka Hadi teh diajar teh. Apaan Mang Entis urut calung, tukang calung. Lain nyandung kadek calung. Hayang diajar ieu teh. Aya calung mah yap atuh urang ka bumi. Hayu, kek sekedap. Kek naha Mang Entis. Ieu ngarit yang saha ieu? Yang domba. Lana. Domba. Bukan teh ngarit yang namanya Rana dibere cukut kumaha. Ai Mang Entis. Apaan domba ge tos diical atuh? Nya. Ieur Mang Entis mah.
Nah, abang bilang mah pohon. Kalau lagi kuat di luar. Oh? Nah. Ayo kamana si Hansip tuh? Teangan kawetan eueuh. Kidul eueuh, ka kulon eueuh. Moal kitu kaluhur mah. Ya jamu ya. Sahanya. Ya, ala geura ngeunah jamu wayah kieu mah ngeunah. Jamu saha ieu ngeunah kieu nya? Aing mah kamana si Hansip teh? Ah. Wah, iyo geuningan. Onte. Onte. Kumaha Pak Lurah? Amana wae, maneh? Di teteangan ku bapak di tadi. Tengah ngondong mah henteu da mangtis mesti diica domana ge Pak. Nah, ieu teh. Pak Lurah. Kamana wae? Kumaha Pak Lurah? Kamana wae? Mau Di jeung teteangan kita ku bapak di sare. tadi. Kita sare. Ieu diajar nyalung. Kamana wae? Salah. Salah Si kadieu. onte kudu. Kamana wae maneh teh? Aya diajar calung. Diajar calung ieu da jeung Mang Entis. Nah, make jeung mau calung. Pada diajar. Di tadi bapak neangan. Itu aya tugas di kantor. Kayak tugas. Wah. Si Urip ka mana? Si Oh. Urip ka mana? Si Urip ka mana? Si Urip ka mana? Aya sare di ditu. Sare. Kudu Sare. didepongkeun wae nya Dios teh. Hayo tuh di mana hayo sarena? Di ditu. Hayo tok kunci lah. Ieu di mengentis. Mana? Buru-buru ke ditu. Aduh, si Onte. Aduh, Sare. alah. Damang teh ieu teh aduh. Iyo geningan. Iyo geningan si Urip teh. Heh. Aduh. Kalah mau luar di teteangan ti isuk-isuk teh ieu. Nah, ieu maneh Ripan maneh teh keur tugas ya. 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 Ya, Rip. Rip. Pak ieu ku ieu geura cing, geura. Nah, hees teh kabina-bina teuing nya. Ieu mah kudu ku cai cigana mah. Ting Mang Tis, pangangan ku cai. Banyur geura si Sarip mah geura. Ya, Pak Lurah. Cai Tah, tah, cai. dengan aya. Tah. Seblok. Aduh, aing. Aduh. Udang, sia, udang. Aing si Sarip ngadon ngepet ka aing. Bapak tuh main seblok-seblok wae, bapak sih gak kayak mah kauruan wae. Aduh, Atuh maneh mah keur tugas kalah sare. main seblok-seblok wae jika kanu kahuruan. Ya boga palurah teh. Sigana mah anak buah Blanwir palurah teh. Anak buah blambir. Keur Kumaha, Pak? tugas sare maneh mah. Itu di Kasarean, kantor lo bagi gaweun maneh. Kasarean kamari balik Urang di balik teteangan peuting. di tadi. Balik peuting palurah abdi teh Di mana maneh? di dukun. Di dukun. Di dukun palurah. Abdi teh hayang beunghar. Dukun, Diantar ka dukun we dukun ku si ulah eta teu teh. meunang nu kitu teh, dudukun we. Heeh, di dukun Menurut agama eta teh teu meunang, maneh. kalah titah nyanung Sarua jeung menyekutukan Gusti Allah teh nu kitu teh. langsung oh nya palurahnya masih eta teh Musrik pembawaanna. nu kitu teh ngaranna Rip. Maneh. Eta geus si Onte tah mau calung kunaon eta? si eta mah dedengena pan saliwang bapak cek dukun teh titah nyanung si eta mah titah nyalung ngajarkeun teh padahal titah nyanung Alus si Onte mah eta teh sarua jeung ngangkat seni budaya Sunda. Mantak mau calung oge. Nah, ieu maneh kalah. Nyanung Nya, Pak, atuh. ampura Pak Teu meunang nu kitu teh, ye. Musyrik ngaranna teh sarua Nya. jeung menyekutukan Gusti Allah Nya, dina Pak. keterangan dina agama oge. musik
musik we. Musik. Gimana? Nya tuh Pak. Moal mal digugu ah. Di mana kemana teh? Di Dukun teh. di kampung Guludug kemarin teh tadi antar ku si eta. Kampung Guludug nih jauh-jauh teuing. Nya balik peuting matakan Pak. Balik jam sabaraha mana peuting? Balik jam 2 subuh. Be, la Terpunul. Mane kerjaan cul kana tugas, cul naon. Melaan dudukun. Saya ini mah ke kantor itu. Ya Pak, ayo. Kurang itu ya lomba pigaweun. Ya Pak, ayo. Ya. Ayo tungguan di kantor kurang. Iya, Ayo, siap ayo. mimitina. Ayo, ini ayo. Karunya eta khawatir. Bawaan urang. Kabaleran. Aduh, kabawa. Ieu kebagean gitu. Naon nya? Jaban nu batur ieu teh ieu. Rusak teu kadenge itu naon? Tes lu. Koslet meureun. Koslet ieu mah. Kumaha? Koslet. Kloset. Heeh, tuh di Banjur ku Pacai. ku Semandan. Ayo nah. Kita bawa calungnya. Garelo boga anak buah teh. Make jeung kadukun we. Nyaho kadukun teh eta teh pigawean anu musyrik anu menyekutukan Gusti Allah eta teh teu meunang nu kitu teh. Ayeuna mah ulah percayakan ka itu urang teh kudu ayeuna mah malahan mah kudu ngadoa, salat, usaha we nu bener. Tah eta anu bakal nyalametkeun urang dunia jeung akhirat gitu. Dasar Rek make 1 moal bos. 17 Pak.